Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra nelaskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil. Mitra urang teraskeun hanca anu katunda dinten ayeuna teh seri anu katilu. Sok mitra kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari teh di luar geus jempling soragaan geus carang kari jangkrik anu reang patemalan sakapeung kadenge sora anjing ngagogog tas hujan gede teh asa jempling taya jalma anu ngulambreng lantaran jarblog jeung tiris. Langit halem-hem keneh atuh ti magrib keneh ge poek mani merdong taya bentang anu temong kabeh kapiningan mega hideung atuh asa tambah jempling matakeung nya dina kaayaan kitu Nyi Oneh jeung Si Bujil terus badami mikiran cara anu hade pikeun neangan pimodaleun. Si Bujil geus haget rek usaha dagang rek ngabanar hayam ngancan kacakel pimodaleunana karek nyoba-nyoba ku jalan ngajual tanah indungna geus rengse badami terus duanana sarare jep jempe teu kadenge naon-naon kacaturkeun isukna. Isuk-isuk harita teh langit bala keneh kumega kanal tinggarulung ngan aya lolongkrang saeutik-eutikeun anu caang panon poe meletet ngintip tina sela-sela mega manuk recet disarada patemalan jeung baturna di kajauhan kadenge sora anu nutu asa waas teh ngadenge lisung paadu jeung halu teh darada beh tengah mah kakota kagok ge geus langka nu boga lisung teh lantaran babasaan kolot baheula anu netelakeun yen bakal aya anu beunghar kulinutu teh ayeuna geus mimiti kaalaman. Dina kaayaan kitu Masiem ngadaweung dina Bang Barung. Imahna leutik golodogna geus reyod tapi buruan mah raresik bersih taya jukut sagunuk eueuh kalakai salamar lantaran Masiem mah rajin kana bebersih kana sasapu geus matuh teu kudu dititah teu kudu dibuburak da geus jadi pagawean maneh. Oho batuk terus ngusapan ti korona karasa rada peureus ret ka jalan alak ilik suganan anakna datang geus sababaraha poe Si Bujil teh tara nempo inung estu joledar pi kasedihieun. Masiem teh geus kolot umurna hampir jejeg 60 taun ngan jag-jag keneh sakitu mah sok ngeureuyeun keneh ngaramet. Kamana ari Si Bujil? Mani tara aya ngeol anak-anakan teh angar we. Liwar jeung joledar. Bujil. Iraha sia teh rek bijil rek mikir. Cegerenangna Masiem inget deui ka anakna. Keur kitu lar Pak RT ngaliwat rek ngaraneg bari malong ka Masiem. Pak RT teh rada geten ka Masiem nyaheun pisan di henteu-henteu ge aya keneh bau-bau sinuk
jeung si bujil gesanya nama dulur ngan geus lair. Nah jika tidak mangma kunaon deui atuh, cek Pak RT bari neuteep. Lain gering ieu mah jang RT. Geus kolot mah sagala karasa. Pugu sokna torogan ngan memang ieu sirah rada berat rieut. Kemal masiem bari ngusapan sirahna. Nah samewe anu teu damang mah nyari atuh. Mana atuh jang bujil na teu aya ka dieu. Si eta mah sok sakarepna bae. Nyata ai keur eling nya sok ngalola ka dieu. Ai keur teu hidang mah teuing ka mana? Cek masiem. Jigana teh geus teu nguruskeun rek datang rek henteu kumaha karep. Kan atuh ku abdi rek dibejaan permios mah. Cek RT bari terus ngaleos ini. Masiem ngan ukur melong. Dina hatena rada cangcaya nah anakna daek datang atawa moal. Da biasa nage joledar tamoler. Tapi aya rasa bunga nu nyelap dina hatena. Lantaran aya keneh nu merhatikeun ka dirina. Mun boga anak kawas jang RT. Bunga hate teh meureun moal nunggelis tara ayeuna ari si bujil. Abong liwar ti bubudak tapi kakolot ke nyanger we. Liwar jil bujil. Cik atuh geura eling geura mikir. Cek rentes nama siem bari ngalange dina golodog. Kocapkeun Pak RT leumpangna salsenaker. Tapi akhirna mah jog anyog hareupeun imah si bujil. Meme uluk salam ala kilik heula nitenan buruan anu jareblog keneh urut kamari kahujanan. Buruan lega padahal mah ngoblog we teu dimangpaatkeun ari si bujilnya. Melak-melak sampe aduh. Cekeran tos hate Pak RT bari terus ngadeuketan kana golodog. Punten. Cenah bari ala kilik. Mangga. Tema si bujil ti jero imah. Kalau terak mukakeun panto tarojol ka tepas. Ana breh teh aya RT nyeh seuri. Bari tuluy ngomong deui. Ini aya tamu. Mangga kalabat Pak RT, calik ieu. Cek si bujil bari dodongkoan. Hormatna aker ka Pak RT teh. Nuhun jang. Kalacat Pak RT unggah gek diuk dina palupuh deukeut Bank Baru. Aya pikir sae naon Pak RT? Alah, asa rareuwas teuing ieu morojog tanpa larapan. Aya ibarat anggalna na aya kaperyogian naon ieu? Cek si bujil bari meneko sila nyang hareupan saya mah. Ari jang buncir. Nyaulin we atuh lolongok ka warga sa RT. Bisa aya kitu, aya kieu atawa naon we. Hitung-hitung silaturahmi. Ari perlu penting mah eueuh. Ieu masa kalian ngaliwat we atuh jang. Nuhun atuh ari kitu mah. Mana si Nyai? Nuju ka cai, Pak. Nyiseuhan gitu Pak RT. Nya kan wae ari eueuh mah. Ieu gerajang. Bujil. Tuh tingali buruan teh lega. Cik atuh ulah sina ngoblog kitu. Heg pelakan ku sampe. Cau atawa naon we nu aya mangpaatna. Kahiji supaya kalah mangpaatna. Kaduana ulah blung-blong gitu. Katiluna supaya hararejo. Kadah apalakannya sadayana Pak RT gitu iteh. Si bujil salah arti. Samarukna Pak RT teh keur marentah.
lain gitu Ujang ieu mah mere saran we teh Akang supaya Ujang teh bisa ngamangpaatkeun lahan anu saeutik geura ilikan di bulan imah Akang hayang cengek kari metik hayang terong kari ngala leunca surawung sereh laja jahe wah pokona mah kawas warung we sagala aya kucau taralat Akang mah kadangkala sok susah ngadaharna menang ngala kamari can beak nu hiji geus kolot deui hayang sampe teu kudu nguyang hayang hui kari ngali pan senang ai kitu lain lumayan Jang bisa ngabanyel-banyel hari beurang teu kudu inget kana sangu bae ceuk Pak RT bari papeta si bujil ungut-ungutan tapi teuing ngarti teuing henteu leres segala aya mah di warung lain gitu da warung mah geus teu kudu dicatur ngan buruan ieu mah maksudna buruan kudu dimangpaatkeun yeun warung hirup yeun apotek hirup ngarah babari mun aya pangabutuh kulan nyeun warung jeung apotek hirup maksud deh warung hirup mah kahartos nanging kumari ngadamel apotek hirup nah di buruan teh kedah melak naon nya obat merah tiasa dipelak atanapi kedah melak obat sakit kepala ulah ditulikeun maksud Akang mah lain gitu tapi nu dimaksud teh apotek hirup teh melak tutuwuhan anu bisa dijieun ubar tradisional cenah cek urang dayeuh mah cek urang mah ubar kampung we aya ning jahe cikur kumis ucing jawer kotok panglai jeung rea-rea deui pokona mah moal kurang ubar naon ge aya tinggal daekna asal rajin jeung tuaten nya ubar bahan herbal eta teh kasebutna mah kainakeun teh herbal eta teh ceuk Pak RT bari papeta panonna melong ka si bujil oh kitu kumaha mun raheut naon ubarna lain kudu ku obat merah gitu Pak RT bener ku obat merah ge halus tapi mun eueuh obat merah bisa diganti ku getah sau sarua bae bisa ngampetkeun getih mun rieut ku daun jalantir gesekeun kana tarang mun bareuh tapak neungeul gitu tah ngarius ketan hideung jeung cikur terus balurkeun mun lapar gitu tah Pak RT nyabut sambe belum sing hipu dahar sing wareg oh gitu mun hayang duit Pak RT jual cau saturuy pasti boga duit si bujil ngahuleng kabayangkeun kumanehna mun buruan anapi nu kutatanen geus pasti sagala kahayangna bakal kacumponan tapi ras kapikir deui eta tatanen moal ngahasilkeun mun teu dipigawe mun teu dipacul taneuna mun teu digemuk jeung dipiara mangkaning manehna mah ngedul pisan kana pagawean kasar teh ardi Jang kartos Pak kartos kudu kitu kudu rapekan hirup mah ulah ieu mah dianggurkeun gitu mangpaatkeun anggur mah ayeuna mah geura enggeut-enggeut ngeureuyeun ngamangpaatkeun lahan kosong najan saeutik ge gunakeun ngalah kalagunana ulah loba ulin teuing ulah loba ngalamun tapi kudu rajin rapekan tulaten kana bapelakan atuh saja bati kitu sing deukeut jeung inung penta luangna penta piduana pepeulieun mere can bisa cik atuh ari silaturahmi mah
piara sing bener mun gering longokan mun aya pangabutuhna bantuan da osok eta ge Pak RT mun nya osok jiga tuh ayeuna negara tempo inung ujang teh gering ayeuna ge marurung wae teu bisaeun ka mana-mana lieur cenah. Nya nuhun we atuh di bejaan mah Pak RT kenek ditempo ayeuna oge ye tapi kelanan ngadagoan si Oneh keur kacai heula cek si Bujil rada ngarenya ge hatena ari ngadenge kitu mah. Oh kade ulah henteu teang ka ditu mitra satuluy nama Pak RT teh ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun ngan eusina bari ngelingan si Bujil sina diajar usaha sina mikir da rumah tangga mah geus boga tanggung jawab kudu maraban pamajikan kudu sasadiaan keur mapag mangsa nu bakal datang tuh bakal boga anak bakal loba modalaneun nyakolakeun teh nyunatan teh malah beuki gede anak beuki loba pangabutuhna malah urusan KBOG diterangkeun sakalian kitu deui urusan inungna di bejaan sina aktif milu kagiatan jeung PKK milu gaul jeung loba ngarah loba luang jeung pangalaman bisa mulungan pangarti ti sasama dagang moal ieu itu moal lila ieu loba kepentingan sajenjang sakitu we heula nya kade poho tempo inung cek Pak RT mungkas obrolanana kituna teh bari ngajak sasalaman atuh engal-engalan teuing Pak RT ih loba urusan keun ke atawa irawe mun salse akang rek ka dieu deui nempoan nuhun Kang Pak RT cek si Bujil bari nyerenge Pak RT ge seuri nenyo si Bujil kawas nu gugup nyebutna teh teu anger sakapeung bapa sakapeung akang geus kitu mah leos Pak RT ini teuing rekaman ada teh bebeja ari si Bujil ngahuleng miraga meneng papatah Pak RT mah eueuh nu napel eueuh nu nyangsang kalaras inget kana hasil babadamian jeung Nyi Oneh ngeunaan usaha dagang hayam teh jigana bener omongan si Oneh teh ya aing kudu buru-buru usaha ngan ari usaha teh kudu aya modal ari modal teh duit jeung kadaek mah di aing geus aya kareneangan duitna tah ayeuna mak gering karunya mun diantep sorangan mah omongan si Oneh bener deui wae ayeuna mah ieu mah teh kudu dibawa diajak ka dieu nya ngarah ka urus kitu cek hate si Bujil jiga bener mikirna mah tapi di satukangeun eta aya niat nu kurang hade nyatana rek ngajual imah jeung tanah nu dicicingan ku Masiem keur kitu jebul Nyi Oneh nu karek datang tas ti cai memeh ka imah moekeun heula seuseuh geus kitu kakara unggah bus ka kamar disalin heula nyisiran jeung sajabana geus kitu kakara nyampeurkeun ka si Bujil kunaon ngahulang wae akang geus nepungan mah teh acan Oneh boga aya Pak RT bieu teh rek naon Pak RT nya ngobrol we mun sagala dicaritakeun ngan hari eusina mah mamatahan ka akang kudu rajin kudu getol kudu nyaha ka inung ka pamajikan jeung ka diri pribadi aya deui keur maneh neh
kudu asup KB cenah kudu daek ririungan jeung awewe sejen milu kagiatan PKK jeung sajabana ngaranna namahan luang jeung pengalaman. Naon deui? Ngabejaan ka Akang masiem geuling. Kabeneran. Naon? Ngomong teh sia gagabah. Inung geuling make nyebut kabeneran. Geus ngarep-ngarep sina paehnya. Si bujil kasigeung hadena. Tapi Nyi Oneh kalah ngagigik seuri. Akang masuk salah arti, lain ngarap-ngarap sina paeh. Tapi kabenaran sote apan penting tadi diobrolkeun. Yen emak terek dibawa ka dieu. Tak ayeuna geringnya kabeneran bawa ka dieu sakalian. Urang urus, urang ubaran di dieu. Tah kitu ulah cuang cieung sorangan. Gitu. Hampura Akang. Tah ayeuna kumaha nah Akang wungkul kudu ka ditu teh atawa rek jeung maneh? Nya kumaha Akang we atuh eta mah? Mun kitu carana mah urang bareng we atuh. Ngarah teh mah teh kahibur ngarah leah. Ngarah lancar ka hareupna ieu urang init. Nya hayu. Tapi moal bisa karam kirim, da urang mah teu boga naon-naon. Nya lengoh we meureun Akang ieu. Nyakeun bae lengoh ge. Pokona mah asal datang we ngan ari rek nyuguhan emak mah urang ngadon we di ditu nyangu heula. Ari beasna di mana? Urang menta ka emak. Ih, lain ge nyuguhan ari kitu mah atuh ngadon. Nya naon we atuh pibasaeunna nama pokona mah kasuguhan. Nya yu atuh. Geus asak badami mah terus darangdan. Geus tarapti beralmi yang ngajuk ka imah masiem. Di jalana teu dicatur teu lila da deukeut. Baranggo ka imahna masiem keur nyang hunyar ditepas. Bari milihan serah dina nyiru. Pundan. Cek si bujil uluk salam. Meme dijawab geus ungah manten. Dituturkeun ku Nyi Oneh. Ari masiem ngareret beh anakna datang. Heulah, geuning maneh bujil. Syukur ka dieu. Hampura kuring mah, hampura joledar jeung tamelar. Teu inget ka kolot kumaha tuh mah teh. Bejana gering. Cek si bujil bari munyungan. Diturutan ku Nyi Oneh. Henteu teh geuring. Ngan ieu rada rieuh cirah teh berat. Rek barang gawe asal lungse. Panon asa teu pararuguh rarasaan teh. Asa titinggalian teh asa dua. Nyata kitu sakalieun rek kacai ge mah teh mi hoream. Malah ti isuk can nguruskeun sangu. Karek ngisikan ngan beasna loba serahan. Cek masiem bari terus nuluikeun pagaweanana. Siap ku abdi mak. Cek Nyi Oneh nyoro pagawean mitohan. Syukur atuh. Pek anggeuskeun. Isikan sakalian terus sangu. Cek masiem atoh heunaker. Lantaran kita tadi oge hoream digawe teh. Mun aya nu ngawulaan mah hayang cicing we. Bener Oneh. Wayahna we kawulaan heula karunya ka emak. Cek si bujil kitu teh bari ngareret ka Nyi Oneh. Hatena bunga lantaran inung ngarek nyangu. Tangtu bakal dahar di imah mah. Geus puguh teu boga beas. Moal kudu dititah atuh Akang kuring oge boga pikiran. Cek Nyi Oneh bari ngadeluk milihan serah mani husu jeung daria. Da eta asa mabok mangi gorowo aya jalan komo meuntas. Puguh ti imahna ge geus aya rancana rek mang nyangukeun. Atuh satuluyna mah guntreng silih tanya. Nyi Oneh jongjon digawe masiem jeung si bujil ngobrol duaan. Lila-lila Nyi Oneh cengkat terus ngeurihkeun beas kana boboko. Leos kacai rek ngisikan ari masiem paduduaan keneh jeung si bujil. Yeuh bujil,
kumaha wae maneh teh bejana tara digawe tara usaha cik atuh geus mikir ayeuna mah geura mikir dayeuna mah geus boga tanggung jawab ieu geus boga parabaneun ulah hayang senang teu puguh kudu ngarumasakeun maneh cek saha tara usaha mah harna mah cek saha da ceuli mah teh normal keneh yeuh bisa nenyo bisa ngadenge bisa mikir najan teu aya anu ngalaporkeun ge kumaha teu waleh kanyahoan ulah kitu anaking ieu geura eungkeut-eungkeut ayeuna mah ya rimah kuring teu kudu ditita geus sayang mah pasti usaha kabeneran ayeuna teh kuring geus boga rancana mah rek diajar ngabanar naon ngabanar nomor mama mak di dieu teh can aya banar hayam kuring rek diajar rek melian ti dieu terus dijual ka kota bejana hayam kampung mah leuwih mahal batan hayam kota tah eta nu diincar ku kuring teh sabab gede pi hasilna gede kumaha bujil ieu mah meulina 1.000 dijual 1.500 pan batina teh 500 tamun ngajual 1.000 hayam batina teh 50.000 lain gede ari kitu ego mah pikir mun sami ngupayu sakitu sabulan teh boga bati 200.000 pan untung mah masiem kalah ngarahuh terus narik napas jero kawas anu seunggah lain teu kahardieun ku masiem oge tapi asa jauh teuing ngelamunan si bujil teh lantaran naon-naon oge tara ujug-ujug untung komo keur anu kakara mah dan naon-naon ge aya elmuna teu cukup ku dilamun hebatnya mah nyapu gue hebat mah gajihna naon 200.000 sabulan untung pisan mun pantaran maneh boga hasil sakitu dina sabulan tah pan mah ge kabitalin nya kabita atuh tapi cek mah eta lamunan teh luhur teuing jil halus nama ulah waka tepi kadinya nu deket weh heula anu kahontal ku pangabisa maneh pancek kolot ge kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak nah teu pantes nyamun kuring boga penghasilan sakitu sabulan yeuh soal penghasilan manajan 1 juta sabulan ge pantes tapi ngalamunna luhur teuing da lain ngalamun eta mah tapi rancana jeung kahayang nya sarua wae da can puguh ka hontal mama sok salah wae yeuh batur mah ka anak teh ngadongakeun ade mak cenah geuning sing gede milik sing luhur darajat sing pait daging sing pahang dulang jauh balai parek rejeki pan kitu kolot batur mana hari mah kuring ngalamun sakitu ge mani dihalangan ih lain teu ngaduakeun jil da mah ge sarua ngadoa mah sabab saha anu teu nyaah ka anak ngan ari kahayang emak masih ngukur ka kujur nimang ka awak kaharti tapi cik kuring menta bolongan supaya kuring boga duit keur modal tak kudu kumaha nya kudu usaha atuh mama pan ieu ge rek usaha ngan teu moga modalna kumari makalah kanita usaha pan duit teh keur usaha nya teuing atuh bujil mak mah geus kolot bodoh deui mata hirup tepi ka kieu teh
akibat tina kabodohan emak. Bodoh dina usaha, bodoh dina ngojayan lautan hirup. Nya kieu ieu kalasa kumaneh oge meureun. Alah mama, si Bujil garo-garo teu atil lantaran asa teu aya gunana ngolo inung teh kalah di papatahan teu puguh teu leuyu jeung kahayangna. Sajongjona si Bujil colohok bengong atuh. Mitra kaum dangu tapi si Bujil teu maksa nyendek-nyendek. Ras inget kana rancana nu geus dibadamikeun jeung Nyi Oneh. Nyeh si Bujil teh seuri sorangan terus ngagarentes dina hatena urusan modal mah urusan aing. Inung teu kudu nyaho dan geus teu kudu diolo deui da moal aya gunana. Kitu cek hatena si Bujil. Kunaon maneh make seuri, Bujil? Leus mak, boga inung teh panjang ingatan jauh amahan rasana. Cirining legok tapak gendeng kadek, loba luang jeung pangalaman anu gede gunana. Atuh dah kolot mah geus loba ngadahar uyah. Soal ngadahar uyah mah asana kuring ge juara mak. Mewah poe dahar teh karo uyah. Langka mangih nog jeung taking hayam, taking muning, atawa taking sapi. Paling unjung jeung taking tarasi mak. Is, lain uyah asin maksud mak mah. Uyah kahirupan, Bujil. Oh, kumaha tuh mak? Naon? Eta mah kuring teh tadi badami leutik jeung si Oneh nyawalakeun perkara mak. Sabab tadi teh rada ngahalas hate teh rada melang jeung oncewang hari ras kukayaan mak. Syukur boga pikiran gitu mah. Tapi kumaha atuh? Tadi teh aya Pak RT ka imah kuring ngabejaan yen magring bari ngabejaan teh ngageureunut teh mamatahan ka kuring jeung ka Nyi Oneh. Kaharti ku kuring teh mah da bener kudu kitu. Babasaan kolot teh nyaan yen inung Gunung Rahayu. Bapak tangkalna darajat. Mun hayang naon-naon hayang itu hayang ieu. Teu kudu munyung ka gunung, teu kudu muja ka sagara. Men tapi doana we ti inung. Jang kudu satia satuhu kumaula anu ikhlas. Alhamdulillah. Bener pisan eta teh Kasep, bener. Cek masiem mani malah mai bunga kakara ayeuna ngadenge omongan si Bujil kitu. Atuh si Bujil ge meni beukah liang irungna atoh disebut Kasep. Da biasana mah cukup ku si Bujil we nyebutna teh. Hebat mak. Dah atuh kuring teh Kasep. Bagus dipuji teh mani sok agul maneh mah. Terus kumaha Jil? Ieu mah kumaha ge tangtu karaos. Kumaha sedihna kumaha riweuhna hirup sorangan teu aya batur. Bare teh mah basa saimah keneh jeung kuring. Aya nu mantuan ngalacai, nu mantuan narokan sulu, aya nu mantuan nyangu jeung sajabana. Tapi sapra kuring misah imah pan mah teh riweuh meureun. Sagala kesorangan, sagala eueuh batur, eueuh nu babantu jeung ngaulaan. Karaos lin kumaha. Cek si Bujil bisa naker ngalona mah. Atuh nya puguh we karasa pisan kumaha oge. Komo ari boga ka nyeri cara ayeuna. Sedih mah teh. Tah kulantaran gitu kuring boga rencana mak. Di samat ayeuna kahareup kuring teh hayang miara mak. Hayang ngaulaan, hayang nyenangkeun ka mak. Tapi moal bisa ngulaan mun pajauh mah mak. Sabab hese nalingakeunana.
tak lantaran gitu mun mah hayang di kaulaan ku kuring kudu pinah ka imah kuring tak kitu mah kumaha dae katawa henteu cek si bujil bari mencorong ka inungna atur rada ngahuleng ngadenge pertanyaan si bujil gitu mah asa can waktuna kudu saimah hayang laluasa hayang jongjon mung ngariweuhkeun nu jadi anak jeung deui arinya mah hayang nyenangkeun da teu kudu saimah bae najan misah ge bisa samemeh dijawab kadenge di pawon aya anu kaprek-kaprek digawe sora anu ngeusian seeng ku cai sora anu niup sini sora anu ngetrukeun boboko kana aseupan mana horeng nyi one geus di pawon keur mang nyangukeun mama dae katawa henteu na karang ngauleung ari mak si bujil melong ka inungna hayang geura meunang jawaban bujil syukur hari maneh boga pikiran gitu mah tapi asana teh can waktu namun emak kudu saimah jeung maneh bisi ngariweuhkeun bisi ngaganggu karena kateng tereman rumah tangga maneh utamana mah bisi pamajikan maneh teh teu sukaeun ieu sabab dicicingan ku nini mah beda jeung di baturan kuno jag-jag kami mah ukur ngariweuhkeun nyapekeun kaula naon kitu kaula aneun cek masiem terang-terangan apaan hayang ngaulaan ieu oge mah ada lamun majag-jag keneh mah moal aya rancana kitu jeung deui sing percaya pamajikan kuring ge geus nya tujuan nya sok we tanya ku emak eta obrolan teh kadengeun ku nyi one nu keur ngasur-ngasur sieun di pawon bet kawas nu kaserot mah nit yung ngangtung torojol ka tepas gek diuk pikirin salakina aya naon mak henteu masih teu betus eta neng perkara nu tadi dibadamikeun teh cingpek terangkeun ka emak nanyaan dae kaulaan kolot utamana masiem inung akang ih mak naha make teu percaya abdi mah ikhlas ridho malah mah bakal jadi kareueus abdi mun emak kersa saimah jeung abdi sabab abdi teh hayang ngaulaan heula hayang seueuh miara ka emak cek nyi oneh tanes naker masiem oyag hatena aya percaya aya henteu aya bunga aya melang hari ngadenge kekecapan jadi anak jeung minantu mah nya matak bagja matak bunga tapi pirasat hiji kolot teu beunang dibebenyokeun ngan teu wani ngedalkeun da lain pihadeun ngan lamun teu narima kana kanyaan jadi anak bisi magarkeun mah yual deui ayeuna komo mah keur teu damang mun maalim di sana ka ditu saha nu ngurus saha nu ngaulaan tak lantaran kitu geus teu kudu susah teu kudu bingung hayu pindah ngarah aya nu ngaulaan rek mikir heula emak teh alah nah make mikir kesehatan emak anu kudu dipikirkeun mah pokona ayeuna mah urang pindah we keun ka hareupna mah ari betah di ditu tuluykeun teu betah mah nya teu naon-naon balik deui ka dieu ge nya eta can kapikir Jil mama make can kapikir sagala bisi kanceuh peuting bisi katutuluyan geuringna hayu urang pindah ayeuna ngarah geunah tumanina ngarah teu loba pikiran sare tibra dahar kariam naon deui mohon mak malaur abdi eueuh batur eueuh gawe meungpeung can boga budak hayang ngaulah heula ka emak
Ceknyi oneh mantuan perjuangan salakina. Atuh ngadenge omongan gitu timinantu mah rada lee hate masiem teh, tapi teu buru-buru ngajawab ngahulang we salila-lila. Nyi oneh mere kesempatan kami tohana leos kapawon deui bisi gigih geus timus. Atuh ditepas teh duaan deui wae masiem jeung si bujil. Bet kabeneran lara Pak RT ngaliwat red ka imah masiem. Panasaran bisi masiem katutuluyan geringna. Anak bereh bet aya si bujil. Atuh bungaheun Pak RT teh terus nyimpang. Sabening ka dieu. Itu atuh jang. Tempoan indung teh sabab mun teu dilongok kurang rek usaha atuh. Cek Pak RT bari kala catunggah gek diuk deket lawang. Di dieu salikna Pak RT. Di dieu jang. Ieu sukuna kalotor ieu. Buku tas di sawah akang teh. Tas nemboga lengan bisi diarurug. Tapi barekah teh kunaon-naon akang mah. Ngan sawah Kang Darsa nu ruksak teh. Bubuhan gawirna laluhur. Hujana ageng tuh da RT. Cek si bujil ngadeukeutan ka Pak RT. Kumaha mah teh teu katutuluyan. Barakah rada hampang Ujang. Tapi ieu teh keur bingung cik emak minta bolongan. Bantuan mikir ku Jang RT. Ya naon mak? Barabat masiem nyaritakeun maksud jeung tujuan anakna. Nu hayang miara ngaulaan. Tapi masiem kudu pindah ka imahna. Nya ieu anu dipika berat teh. Tah kitu Jang RT. Kumaha atuh nya? Oh gitu. Aduh kaduh. Heuh eta mah kumaha we nagar saha dicanak. Atana pinte. Ngan ari ninggal kana kaayaan mah asana niat yang bujil teh sae. Daleres kada aya nu miara, kada aya anu ngaulaan. Da kumaha ge kapikir gitu nama. Tapi kumaha ieu da lebar dikosongkeun manajan butut ge ari kudu ruksak kurinyuh mah nyata lebar. Terang emak. Ari kanggo kapayuna mangan ayeuna salami nuju teu damang we atuh mak. Aya saena upami niat yang bujil dicumponan. Itu ari pamenak abdi mah. Plong hate si bujil ngemplong. Ngan teu surak we wunggul tina awahing ku bunga. Kitu. Nanging teu langkung emak eta mah. Mending pindah we atuh mak. Si bujil terus manasan. Tungtungna masiem teh jadi teu teteg hatena. Daek kumaha henteu daek oge kumaha. Ngaragangan kana kanyaah anak. Mana komo geus disatujuan ku minantu. Tur teu aya saran ti Pak RT nya akhirna mah sabada mikir bulak-balik akhirna pok mutu. Cager wara mitra hanya kal kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.